Sabodo cuy, aing udah tita. Angos atuh geuna. Temu hajinya. Duh, ya tangka melati aing meni sareuseuh kenaleuna ge. Kudu dituar ya mah ya. Tapi itu ke tanah aing, ke tanah Bu Haji gitu ke bawahna. Ya, kita si Edit nuarna. Dah iya mah teh ka tanah aing. Kane ngatu sia teh gorowokannya we kieu ge. Tah lemok ku sia. Oh sia sakitu ge bentet. Talagongan we sia teh. Jeung teu boga rokok di ieu teh. Init-initan teh meuli heula rokok ke warung. Parenten. Mangga ka mana sia hareup jadah? Dek ka ditu tuh ke warung. Bisa rek pilu ieu ngalobok rambutan. Oh, mohon mangga we lajengkeun dah. Nya mohon mangga lajengkeun. Ulang kaca siapa majikan sia hareup jadah? Kamarana nya si goblok teh pantau mana rutup tuh. Si mana dek? Terus beli rokok tuh di warung yang mah. Nah, mana jauh-jauh beli rokok di itu lah. Di Haji Korun ke loba rokok mah. Yang bari ulin we tuh kali itu teh. Yang bari ulin. Teh ngajak beli rokok kali itu. Terus di mana tuh? Terus di kebon, bawa kebon. Yang kita ngegubuk gedang nih kan? Di itu menang ngalah di kebon. Ada tinu aing sih teh. Terus sekala tuh tinu aing wae sama main aku wae kan sekala-kala teh. Ada siang masuk mamaraksa goblok. Nanti apa beraksak teh nama tuh tinu aing ya mah. Dan gedang lagi juga ngorak kene nih kan? Sayuran. Tak kena ala oke. Lain daek teh pangluarkeun tangkal melati. Nya daek atuh di titah mah teh. Itu di Nawates aing sareuseuh kenaleuna euy. Anu belah mana teh ya? Itu ini kebon aing. Anu di dinya? Daek lah urang. Ya buruhna ya. Sabaraha goblok sih emangnya ku 20.000 atuh. Dan war hungkul lagi. Sok tambahan di goblok atuh sih teh. Lah mun hayang gede wae sia mah. Rek 10.000 meureun wae. Geus wadai lah tah. Atuh lempengan we 30 sih goblok. Tah mun loba nawar sia mah wadai duit teh sakitu-kituna. Lain teh mah ka mana teh make teh kumaha dituar sia teh. Rade we kayak urusan heula urangna. Geus atuh urang ka ditu nya. Duh alhamdulillah ya euy. Ari buruh mah yang gede wae bari jeung pakadakan tara balik oge. Teuing eta tangkal melati teh ka bawa ka Bu Haji teh ka bawa ka urang. Ya paduli teh ka bawa ka mana geus sia dieu nu warna. Aduh, ya poe nih meletek-meletekna peron poe. Rek sekalian nuare ka ditu Sugan mah hujan ya. Dah hujan wae. Kayak di sepatu heula Sen loba beling. Di kebon teh loba beling atuh. Nah di sepatu masuk asrukan oge. Asin kacugak. Aduh eta batok me cikeneh berarti di maraban dek init ka warung geus. Talagongan ieu teh kewe goblok teh. Iya kebon mah ya segala ayan itu di kebon mah cau gedang tapi pegawai teh babaraksak wae si goblok deh. Mananya tangkalna euy. Iya geuningan tanggal melati teh. Tapi mah juga berat ke tanah Bu Haji euy. Paduli teuing aing mah di titah ieu. Babade ku aing Aing di tanah saha ge bukan mah aing mah kuli lah. Buruhan.
Dik. Wah, can beres sih kan main warna dulu heula ku aing ka ditu ah. Nah, asa gedak-geduknya di dinya teh. Asa ganeng kana. Naon? Nanaonan eta teh nya? Naon bae? Main nuar-nuar wae. Urang mah Kita meureun nu urang. urang mah dititah ku bana kempung. Tingali atuh melakna sebelah mana? Ya tingali meni rejakieun urang. Cenah hieu pakebona cenah. Har, najan hieu mah ge pan ieu mah batesna di nu urang meureun. Ah, teuing urang mah teh hayang nyaho dititah urang mah. Nanaon teh? Ngas. Ngas ku aing banyur gaya. Saboro teuing, aya da dititah ah. Ngas atuh gede. Temu. Wah, pas ya gede rame Balik. Kada sabok gitu si Edi. Aing meni rejaki ieu geuningan. Wah, rame labok sia ta lah tadinya. Saha? Kumaha ieu teh? Jadi kieu.